Jangan lupa like, komen, dan subscribe bisa di donate. Kumaha ieu euy nya isuk teh bagian lebaran. Tapi atoh lebaran ayeuna mah euy loba daging soalna lebaran haji Idul Adha. Ngan di lembur urang sana kurbannya teu kadenge-denge. Dia sekitar ini kan. Dak. Uy, saha inu yang berisuk kene? Jangan keluar. Uy, dengkuan sekedung. Ay, udah gerowai aing mah. Ya naon isuk kene ka lagi ya. Geus nyamper. Tuh yang mau diuk kacang lah. Uy, tuh yuk diuk lah. Panas. Kumaha isuk dok? Lebaran ayeuna kurban di dieu. Tah eta lae aing kitu nyaho info pan. Eueuh meureun lamun kurban ieu. Tanyakeun ka RT. Sugan aing nyaho maneh. Sudilah aing nanyakeun ka RT mah. Pan geus puguh RT mah moal kurban ieu. Nyawa tuh adik kitu mah lae. Ieu lah yang rek nanya heuh. Pangkumaha mun kurban embe atau sapina kudu lalaki. Wah, eta mah pan. Ayo mah jangankan berkorban, mengalah saja tidak mau. Wah, mantap Pak Kaslay. Kata-kata hari ini menyala bengku. Karandengna wancik kieu embe. Tah, kok berangatan. Sama di parabe wungkul ai payukana duit hanteu. Si Antoni di kantun kogus gede janggut gus raio panjang pintu gus eueuh kira payuna tuh si Antoni sok beranghakan wirarewog duh deh bisa ada ya HP aduh iya nomor tidak dikenal Halo, assalamualaikum ma bos Riogi embe 2. Oh ayah ya memang ya super si Antonio jeung si Stephen. Lah jangkung mah ieu kana 120-an meureun. Lah harga mah gampang bisa diatur. Siap. Kirimkeun ka mana ieu embena? Oh deuh kita tuh Depok mah. Siap atuh. Kayak dikirimkeun nomor rekeningna. Oke siap. Nah, dulu si Antoni jeung si Stephen payu. Nah, geus mantap nama tuh. Tinggal dibakan heula mi rada kasep. Alhamdulillah mane Antoni jeung Stephen payu oge. Aya yo ongkos jeung ka Mekah. Embe ya dengan 3. 5 sama oh, genep. Ini baru boga embe meni loba kieu. Atuh meureun kurban isuk teh. Heuh mah kurban geura isuk. Oh, eta dulu BMW aing di baradag kitu. Kurban atuh heueuh pira teu kurban. Ngan ieu teh si Antoni jeung si Stephen mah geus payu ieu teh nu taeuna mah. Ngan nyawar isuk mah, nyawarek kumaha ye nyonot nu mana dikurbankeun. Lah aing mah ari ngajual hageui mah kurban moal atuh. Ini pedit pisan aing mah. Tah sia mah ngatur-ngatur teh atuh BMW aing kumaha aing we kurban teu na mah. Penting mah payu we kana duit heula. Aing mah kapan ieu teh bejana mah cenah di lembur teh moal anu kurban. Atuh alin maneh maureun saha deui nu boga embe. Barinda ge aing masih kurban ke moal bebeja, ya kurban mah sok bebeja ka batur. Kumaha isuk we. Barinda ge karep teuing embe aing. Kira kudu teuing bebeja ka sia. Hobe lah. Di bejaan teh heuh tuh geus lah aing kindi. Ujungnya tuh lah barinda ge. Isuk teh kurban nah mal aya numpang minta mencit gitu kabarudak sugan aya infokeun gitu ya mana sugan aya info aing mah we naik teh saya jon ka mana ieu maneh ji tusuk pisan tah kebenaran pisan urang papanggih jeung maneh beo naik naon jon maneh kebenaran pisan urang rek nanyakeun teh di lembur arurang ya arek aya nu kurban gitu euy geram minta infona sugan aya ya ieu teh jon bejana mah cenah moal aya nu kurban ieu kapan tadi ge di Bojek kala dijual embena
Ejang kurban eueuh geura moal cenah. Cina aya emang bojangkan loba embena beo. Manya dijual KB ari kurban henteu aing mah. Asa nama cenah teh tengan dua dijual teh. Tapi embena mah loba keneh di kandangna Jon. Lah eta mah ongko pedit euy jamana moal kurban cenah. Ih kumaha aing ngomong bojek. Ya aing mah lebaran ayeuna mah. Aing mah nyate atuh. Aduh. Pamana deui aing neangan anu hayangan kurban. Nah teu nyaho Jon ai eta mah. Tapi meureun aya lah naik kurban mah geura pira kumoal. Saha tuh? Si kasai pantun kamari ge kurban. Nya, congkat ke kasai itu nya tanyakeun. Oh, yuk, urang asa poken ada. Ka dieu. Oh, bener itu euy, pode. Yeuh lai, namanya tahun ayeuna malah kurban. Kalagian jol-jol ka aing nanyakeun sanu aya kurban. Ah, aing tahun kamari ge kurban eta hasil nabung ti keur SD. Ari maneh moal kurban, ayo ka Mekah hagoy kurban itu. Ji, sia mah pan aing ka Mekah ge leumpang. Pan meta bekal lagi aing teh kasihan, na teu ingat. Heeh, nama ke tanggonya. Leumpang udah sia ka Mekah ge. Heeh nah gitu. Saha nu kurbannya? Kalau mau bisa ngin rendang we. Hati ya. Masih kasoi di video. Yang kai masih ya lah nanyakeun. Lai. Nah, can nitah menjet embe ka urang. Mun tahun kamari genan asa nitah ka urang lain mencet embe nu maneh teh. Entahlah Jon dah urang tahun aya nama henteu kurbaning. Nu tahun kamari ge teh hasil nabung ti keur SD kurban teh. Ih, aing mah moal nyai tahun ayeuna. Kalah gagalnya teh heuh Jon. Hi atuh kudu kumaha ieu beo Jon. Nah, wi atuh aya rencana, nya mana sok aya rencana. Ambi aya nu kurban di lembur ieu. Tah heueuh do. Aing boga ide ya. Ide bagus ya mah. Lah, ide mana masuk tara aya nu bener ieu beo mencurigakan aing mah. Ji asli mah bagus pisan ya. Yuk geura berunding. Nah, sia teh Antoni geus di mandian ayeuna mah. Cing heula tuh aya narik heula ayeuna mah. Cing daguan ku sia di dieu. Narik heula aing. Terakhir kalinya ya malaban sia cing dong teu nuturkeun. Aduh, iya. Aing loba tingarit kelangkat teka bawa di landeuh. Leusuh manten. Aduh, anjing akhirnya di awak deh. Lah, kan aing kameureun cokot ieu ku bapak aing eta mah, parabna mah. Penting mah geus ngawe heula. Kudu haus ya hayang minum aing. Ka imah heula apa ka kandang heula nya ngasupkeun si Antoni. Cik, si Antoni ka mana euy? Lah, si Antoni ka mana? Cing. Rahmat tulus ima pencairan. Cing si Antoni ke mana ya? Ayo ya. Ayo euy menang embe. Jadi tunjuk di mana kalau jeung isu kurban? Mana ya dia? Di mana ya? Itu benar lompat ya, Ji. Udang. Ji. Iya.